Ada segelas Dek, binangan pisan ceramah gue nya ka harti. Asli rauseun pisan Jadi eta mah saeutik. Patri nyerap kan mana teh benang asa gitu. nyerapnya tina otak ka ditu yo. Aslina Binangan pisan teh aduh. jadi dia menerangkan teh cenah ulah panasan ulah panasan ke batur cenah gitu. Ulah Jail cenah main masak jaya wae ke batur. hampura tuh dah urang teh kumaha teu jail teh sok asa tepuguh gitu. Oh ulah sama ieu mah. Moal ayeuna mah Ke batur yang di sawah. ulah sirik cenah Ulah sidik jaya aniaya ulah sidik iden parastrem. pokona mah geunaheun Ada pisan. panggil ke malah. Ayo lah engkau orang panggil. Nimpang lama? Moal can beres. Beres? Oh. Aslina? Asli mah. Da aya kopi mah? Moal. Moal? Moal sieun meunang nganyuk ah. Weh, Iya. Can beres. Asli can mah wadah. ayo nya. Ayo. Gila euy. Aing teu jail teh tepuguh deh. Tapi omongan ustad bieu teh euy. Ulah cenah. Aing ateu itu hayang jail deh. Anjing ku aing jailan deui sih bokir paduli teh ustad. Nah, berakut jaya wae geus kadenge ti Ustad Biong. Kana jaya hirupna teh. Geuleuh. Ya, goleran juga nama jaya mah si koploknya kan berakut teh geus ngadegeun lah. Beunang nyar lamar deui lah. Gue jaya. Beres kieu mah. Sugan geus HS ku aing jailan deui anjing paduli teuing omongan ustad ulah jail cenah syirik. Dah, engke teuing. Tah, ku aing ku ieu jailan. Aing ye ongok anjir. Ongok itu ya ongok ya campur jeung waduk sapi ku aing. Simpen di dieu tah sia. Sia. Ini kanda. Mang. Oi. Bur tolong Mang. Naon? Bangsat. Bae ngomong teh. Buru. Nya Aslinya buru. Waduh. Ih, buru Mang. Waduh. Aduh. Nya kok aya bangsat wayah kieu segala. Nya kok aya bangsat segala. Itu. Aduh. Nah, bu, tai sapi sih goblok. Bule mah ongkosna mah jail sebab bagahan ku ustad. Ayo mah lagi gelo teuing aing. Aing ngarugit ke jeung di mana bangsat itu? Buru atuh buru. Di mana sih teh? Buru di mana? Itu di jalan. Itu sapi mah atuh jeung sabar Aing mau.